Diduruk Mina jeung si Acengna sakalian. Misbah. Mih mah bisa Misbah. Ngan si Acengna mah moal bisa. Pandijiana gitu nu ceneu si eta mah. Moal teurak. Tapi eta rek ngadurukna eueuh pangganganna dinupen we nya dari neangan suluh tangkana geus kaburu ka babat ku oknum nepi ka banjir. Rupa-rupa wae mah jeung dibakar nih. Tah, kabenaran aya maneh. Naon nya bagi? Lain. Ieu nu ngarequestna minta maneh ngilu diduruk cenah. Marukan orang Nabi Ibrahim kuat diduruk. Sa nu ngarequestna? Misbah. Yeuh, Misbah. Mun aya waktu lowong pagi urang. Naon maneh rek ngajak ribut? Lain ieu rek ajak ngagrill ieu mih. Sarwana sia mah. Tah geus jadi ya. Tinggal di toppingan. Tuh, mantap kieu mah. Ada rese. Saya make garpu lah. Tuh, tos dibakarnya tah ka hideung kieu. Panas. Tekstur nama jadi crispy. Ngarada aya pahit-pahitan. Tah tos dicuponanya Misbah di pesana. Omat engke mah tong nu alaneh nya. Hatur nuhun.